para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun deui dongeng enteng judulna Lutung karya Kileca. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya anu marhatoskeun kana ieu acara. Mudah-mudahan ieu acara tiasa ngeumakeun katang-katang pangbeberahmana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dongeng teh upami telepat parantos dugi kanalika Ratu Bungsu Karmajaya ngaraos pusing mayunan nyata utusanana mamalengser minangka wawakil di Nyai Putri anu mana para wargi sadaya di hartos nama ditedunan sagarupi pamentana geninganan anu lain-lain tungtung nama kitunya mangga urang lajengkeun. Harita Ratu Bungsu Karmajaya ngeluk tungkul ngajajabkeun manah anu paciweuh dengdek ngarancakeun pamake tanggah mapatkeun pangabisa ngerahkeun sagala ilmu panemu jampe pamake pikeun ngarengsekeun eta persoalan. Wah lamun kieu carana mah waduh, gaya di jalana iwati kudu muntang tulung kasunan ambu nu cari pikahyangan. Aing moal bisa nyumponan kahayang putri lamun daya pitulung ti Sunan Ambu. Nya bener. Iwati kudu kitu nu kudu dipilampah ku aing. Moga-moga laksana aing. Ratu Bungsu Karmajaya akhirna menang jalan terbuka. Akal ngadadak caang pikiran ngemplong harita teh anjeunna kagungan maksad sajamuntang tulung kasunan ambu nu jenengan ciru binanggai anu linggih di kahyangan atuh teras wae Ratu Bungsu Karmajaya sidakep sinuku tunggal tapi tetep bari ngadeg mepet segala panca indra batina manteng kasunan ambu cumrit nedapi tulung di kahyangan. Duh Sunan Ambu neda idin sejang ngadungikeun panuhun hiji sim kuring. Jalaran ayeuna nuju menak kasusahan aya karepet anu kacida matak bingungna. Mung Sunan Ambu anu baris tiasa nulungan kaputu. Tah kumargi kitu mugia Sunan Ambu kersa nurunkeun angguan sapangadeg anu ageng hasiatna matak pangling nu ningali. Sunan Ambu langkung tingali anu dina kaayaan kieu kitu deui kana pamunuti Nyi Putri. Kitu diantarana jumritna dina manah Ratu Bungsu Karmajaya sumbar-sumbar kakahyangan neda tulung ka Sunan Ambu ciru winanggai. Kaayaan can robah masih kene tetep jiga tadi Ratu Bungsu Karmajaya ngadeg bari peureum sidakep bari ngerahkeun sakabeh pangawasana nu akhirna cumeluk deui ka Sunan Ambu munut angguan sapangadeg kanggo nyumponan pamunut putri. Ratu Bungsu Karmajaya teu bosan-bosan nadeda sabab ngan kasunan Ambu tiasa muntang tulung tina urusan kitu. Nun Sunan Ambu mugia kersa nurunkeun angguan sapangadeg anu bakal cekap sareng pantos di mojang geulis. Upami eta angguan teu diturunkeun ku Sunan Ambu cita-cita kuring moal laksana. Moal tutug jadi ratu, moal cacap jadi raja atawa menak. Kukituna enggal turunkeun angguan nu matak pangling kanu ningali, nu matak helok kanu nempo. Cumelukna Ratu Bungsu Karmajaya ka Sunan Ambu. Eta cariosan batinna kadang ku Sunan Ambu anu calik di kahyangan. Malah mah katingali kalayan jelas ari sabab Sunan Ambu kacida awasna tiasa ningali kaputra putu nu aya di buana panca tengah. Sagala rupa nu tumiba ka Ratu Bungsu Karmajaya parantos kasaksian ku anjeunna. Dina kaayaan kitu Ratu Bungsu Karmajaya masih kene peureum bari ngerahkeun sakabeh pangawasana. Muntang tulung ka Sunan Ambu ngadeg di tengah alun-alun bari disaksian ku paman lengser nu harita colohok bengong salila-lila bari nalingakeun kalakuan Ratu Bungsu Karmajaya. Malah paman lengser ngupat deui dina hatena. Uloh mah lila-lila teuing ieu satria teh keur naon heula atunya.
Waduh, jika nama keur nyiptakeun pakaian pamunut putri, sangkan bisa nyumponan syarat. Gesan menangkeun ka Nyi Putri malang irarang. Keun sia ditungguan ku aing. Narek kumaha cenah saterusna ieu teh. Kitu ceuk Paman Lengser bari teu weleh neuteup ka Ratu Bungsu Karmajaya nu keur anteng naneda ka Sunan Ambu, palai ditulung ku Sunan Ambu ti kahyangan. Tekung silila Ratu Bungsu Karmajaya beunta. Terus ngareret ka Paman Lengser anjeunna mencerong bangun panasaran. Tapi can waka cumarios sabab pamunutna can dikabul, pakaian aheng can aya turun atuh ngan ukul silih pelong jeung Paman Lengser bangun singgah naker. Ari di kahyangan para mitra, harita keneh Sunan Ambu parantos ngartos kana pamunut Ratu Bungsu Karmajaya. Lajeng ngabijilkeun pakaian nu dipunut teh ku Sunan Ambu diasupkeun kana tamiang, sanggeus tarapti ku Sunan Ambu diragragkeun ka payuneun Ratu Bungsu Karmajaya. Celik eta tamiang teh ragrag, payuneun Ratu Bungsu Karmajaya puguh we anjeunna bungaheun pisan sabab pamundutna dikabul ku Sunan Ambu nu aya di kahyangan. Ratu Bungsu Karmajaya rumahu terus neuteup ka tamiang bari ngagerendeng lalauna. Tah geuning sigana ieu pakaian ti Sunan Ambu teh. Sabab geus yakin ragragna ka hareupeun aing. Muga-muga we nu ieu nu dimaksud ku putri teh sing kapake jeung sing meujeuhna ti putri nu geulis. Kitu saur Ratu Bungsu Karmajaya terus dicanak eta tamiang. Sanggeus diirikan sakeudeung terus maju lalaunan nyampeurkeun ka Paman Lengser. Paman, cobi ka dieu. Ieu kuring geus meunang pakaian teh. Paman Lengser colohok lantaran kumanehna mah teu katempo aya pakaian. Sabab nu dicepeng ku Ratu Bungsu Karmajaya ngan ukur tamiang sabuku teu kataksir aya pakaian. Tapi teu burung ari nyampeurkeun mah pokna nya bangun heran, panonna bari neuteup, bari melong teu ngiceup-ngiceup. Tamiang teh parawargi nyaeta salah sawios awi alit sok dianggo suling bangsing. Terus kitu nya mangga urang teraskeun. Sun, unyuk sumang Raden. Ieu paman ngadeuketan sun. Yang mana atuh raksukan waheng sareng matak pangling nu ningali teh. Nah, buktos atuh pintu. Tapi paman mah kaget sareng teu ngartos nun. Pokna bari rengkuh, hormat, hatena teu weleh ngarasa heran. Paman, ulah heran atawa kaget. Eta mah urusan kuring. Apaan paman mangan sakadar utusan. Ayeuna geura sangakeun bae ieu tamiang haturan ka Nyi Putri nu linggih di karaton. Mangga paman ieu nyangakeun pakaian sapangadeg kanggo nyumpunan pamunut putri teh. Ratu Bungsu Karmajaya mikeun eta tamiang ka Paman Lengser. Nu masih keneh colohok bengong teu ngartieun lantaran nu disebut pakaian sapangadeg teh nyatana ngan saukur tamiang sabuku tapi teu burung ditampanan. Ih nya nun atuh Raden. Ieu tamiang teu ditampi ku paman, mangga nun urang sangakeun ka Nyi Putri. Daleres atuh paman mah darma utusan nun. Nanging paman teh banget ku heran, nah kumaha ngangona ieu raksukan teh nun. Atuh mana buktosna? Da geuning ieu mah mung saukur tamiang wungkul. Ceuk Paman Lengser bari neuteup ka Ratu Bungsu Karmajaya. Sedengkeun tamiang anu harita sabuku dicekel ku leungeun katuhu teu usik-usik bakat ku bingung, teu nyaho ngagunakeunana jeung teu ngarti kana parmaksudanana. Mangga sangakeun we ka putri geulis. Sarta saurkeun ka anjeunna geura kepretkeun eta tamiang. Upami pakaian geus bukti sarta kaanggo ku Nyi Putri. Hayu urang kawin gagancangan. Geura papag diri kuring nu ayeuna aya di dieu. Ari sabab ieu pamenta geus kaduana. Nu geus tangtu moal aya di nu liana. Ciku paman geura tutur haturkeun. Ngarah tereh bukti sakumaha nu dipundut ku Nyi Putri. Tah kitu we paman pamaksudan kuring mah. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bangun teu sabar palai geura rengse dina urusan ngalamar, dabongan geus 2 kali aya pamentanan. Oh kitu Raden. Nya atuh ari kitu carana mah kanggo ngabuktoskeun paman teh bunga taya papadana nun.
Kuayana kieu teh paman teh ngaraos bagja. Margi yakin Raden teh bakal hasil meti kembang marga Cina nun. Mipit malati anu nuju mangka. Nuhun pisan Raden. Ku paman didoakeun supados sing enggal hasil. Ulah aya halangan, ulah aya harungan kitu dah. Atuh, ieu tamyang teh ku paman ditampi sarta ayeuna pisan bade dihaturkeun ka Nyi Putri nun. Cek paman lengser dari anaker paroman bear marah mai lantaran geus ngarti ayeuna mah yen pamenta putri teh aya dina tamyang sabuku. Mohon kitu we paman. Jung geura angkat ka karaton, geura sangakeun eta pakaian ka putri geulis. Lamun geus bukti pakaian sapangadeg, geura papag diri kuring. Hayu urang kawin gagancangan. Tah sakitu amanati kuring dugikeun ka Nyi Putri ku pamannya. Ratu Bungsu Karmajaya begitu sabar palai geura uninga kana hasilna. Nah bukti atawa henteu pamunut putri, nah kapake atawa henteu kuno munutna, ku Ratu Bungsu Karmajaya can kateguh kalayan pasti sok sieun putri olo-olo. Nya mangga atuh Raden. Ieu barang teh ku paman bade dihaturkeun. Da ayeuna mah sadayana ge parantos rengse pun pawan teh seja amit nun. Bade ngadeheus ka Nyi Putri sejanyangakeun haturan ti Raden. Paman lengser bari mangut terus mundur, terus ngeupeul tamyang pageuh naker. Kuring ngidinan pisan paman beral geramiang. Kade ulah pohonya amanati kuring. Sabab eta teh minangka jawaban kana pamunut Nyi Putri. Wala Ratu Bungsu Karmajaya bari melong terus leos paman lengser mangkat. Ngantunkeun Ratu Bungsu Karmajaya sejang ngadeheus deui ka Nyi Putri Malanggirarang. Terila paman lengser geus jauh malah mah ku Ratu Bungsu Karmajaya geus teu katinggal. Paman lengser kebat lumampah ngajugjug ka paseban panyingkuran rek ngadeheus ka Ratu Emas Malanggirarang. Sanggeus paman lengser jauh Ratu Bungsu Karmajaya meni ngemplong manahna. Lantaran pamunut Nyi Putri nu kaduana geus kacumponan. Da yakin yen pakaian sapangadeg teh bakal bukti dipaparin ti Sunan Ambu anu calik di kahyangan. Nganu jadi pikiran sok sieun teu katarima ku Nyi Putri. Nah, muga-muga kuring ngadua pakaian sapangadeg sing bukti sarta sing kapake ku putri aya di karaton. Sabab moal gagal eta pakaian teh paparin ti Sunan Ambu. Muga-muga cita-cita bisa laksana. Sing bisa cicing di negara marga Cina bari jeung babarengan jeung putri geulis. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari calik dina jukut di alun-alun, anjeunna teu wantuneun ngarempah kana pelaturan ti nagara eta kawantu hiji satria nu salilana taat jeung ngahormat kana papagon hiji nagara. Pageuh dina nyekel pamadegan, ngajaga harga diri jeung kahormatan menak pajajaran. Wacapkeun para mitra sadaya. Nyai Putri Malanggirarang nuju calik di paseban panyingkuran anjeunna ngaraos cangkeul balas ngantosan paman lengser. Meni geus nyeri beheung sosongeteun liuk deui balas ngalieukan ka jalan. Tapi paman lengser mah teu daek jebul siga nu ngahaja talangke jeung lalawora atuh rada teu raos manahna Nyi Putri jadi lalawang jeung honcewang. Nah kumaha ari paman lengsernya? Palangsian Ratu Pakuan menak ti pajajaran teh teu sanggupeun meureun nyumpunan pamenta aing. Keun bae lah mun teu sanggupeun masina balik we sing jauh kulah kumaha wani mika hayang ka aing. Sabab mana kitu ge meureun darajatna handap keneh. Teu aya andalkeunana keur naon aing ge boga salaki kan kitu patut. Sigana ali sapasang teh ngan sakadar kabenerane wungkul. Geus aya di manehna sabab pakaian mah rada berat da kudu matak pangling anu nempo atuh. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari mencerong ka jalan megat mamang lengser. Barang nuju ngupat kitu rentang-rentang ti kajauhan, katinggal aya nu datang horeng paman lengser anu geus hasil bari mawat barang ti sema. Anu kasep teh
atuh mani curing hak Ratu Emas Malanggirarang anjeunna rada teu percaya kana kadatangan Paman Lengser anu ngagedig bangun gagah jeung sumanget kawas-kawas mawa hasil bari mawa barang ti semah kasep teh. Itu geuning Paman Lengser geus datang. Tapi nah bangun meni gagahna akar. Meni ngagedig siga rusuh. Hayang buru-buru tepi meureun. Kumaha hasilna nya? Wah, paling teu bukti geuning itu meni teu katingali mawana naon. Ratu Emas Malanggirarang geus awon manah teu percaya kana kasaktenan jeung kateguhan menak ti Pajajaran. Nganggap hina jeung ngalalaborakeun. Sekum silila. Cebul Paman Lengser datang reg eureun di buruan, tuluy uluk salam bedasna keur teu malire kana kacape. Calik Paman, bagia sumping. Kuring meni geus kesel ngadagoan. Geus teu sabar nungguan. Panyana teh semahna dibuburak sina jauh, di sina indit kanu jauh lantaran Paman di lapisan, meni mata kesel ngadagoan oge. Mangga calik Paman. Waler Ratu Emas Malanggirarang bari mencerong ka Paman Lengser nu harita ngahegak tananing cape. Aduh, nuhun katarima sun kateda katarimakeun. Paman Lengser gasik calik jemprak sila payunan Ratu Emas Malanggirarang. Sejang ngahaturkeun amanat ti Ratu Bungsu Karmajaya, enggal ku putri ditaros deui. Paman, kumaha? Semah nu kasep teh aya keneh? Jeung deui kumaha pamenta kuring naha dibuktikeun atawa henteu? Jeung naha mani geuning lengoh datang teh? Aduh, aya berkah nun. Paman teh ngiring bingah ka salira margi semah kasep teh aya keneh. Teu angkat kanu anggang nun, teu kabur kanu jauh. Margi ku Paman masih kene di halangan. Da puguh anjeunna teh masih kene sanggep cenah nyumpunan pamunut salira nun. Tah kitu. Jawab Paman Lengser bari neuteub paroman marah mainanakeun bunga. Ratu Emas Malanggirarang ngahuleng anjeunna heran ka Paman Lengser. Ieu Paman, kuring mah teu butuh ku kasanggupan tapi butuh teh ku bukti. Namana pamenta kuring atuh? Geuning Paman teh lengoh, teu aya nu dibawa. Namana pakaian pamenta kuring teh? Buah-buah bohong Paman teh nya. Eta saya mah teu sanggupeun ngabuktikeun meureun. Saur Ratu Emas Malanggirarang bangun kaget teu percaya kana omongan Lengser. Ih, henteu nun, henteu kitu. Semah kasep ti Pajajaran teh sanggup ngabuktikeun pamunut salira cenah. Lain mung sakadar sanggup wungkul nun. Janten aduh. Kumaha ieu teh nya? Ke. Jadi kumaha nyarita teh Paman? Sing bener nyarita teh ieu. Kawas lain jeung ratu teh bae. Sumuhun, hapunten atuh. Ratu, aduh. Yuk Paman teh jadi tag-tag kieu jumarios teh nun. Sok sing bener nyaritana. Sing bener. Mana pakaian pamenta kuring? Sok. Sumun mangga atuh sumun. Semah ti Pajajaran teh sumun sanggup sunun. Nya mana atuh pira ku lengoh onaman mah sok buktikeun. Ratu Emas Malanggirarang bari baeud semu amek asa diheureuyan ku Paman Lengser lantaran datangna Paman Lengser dina kaayaan lengoh. Ratu ti Pajajaran teh teu bisa nyumponan kahayangna. Sumun. Ieu sumun Iya mas saya pamunut salira teh nun. Cek Paman Lengser bari nemongkeun tamiang sabuku. Mani colohok Ratu Emas Malanggirarang sabab nu dibikeun ku Paman Lengser lain pakaian nu dipenta ku putri, tapi bukti nangan saukur tamiang. Tama era we meureun eta mah pedah pakaian sapangadeg teu bisa ngabuktikeun terus mahanan tamiangnya. Jangan nahaon bari nage nu kitu patut. Apa di urang eta tamiang ngabadeg ieu? Paling keur nyieun suling meureun kieu mah. Rek butuh sakumaha da moal kakurangan di urang loba, piceun we kitu mah Paman. Mangke jeung dibawa ku nu ka bawa sagarupa anu kitu mah. Kaheureun-heureun di dieu oge. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari raraina geuneuk nanakeun bendu manahna tagibur. Ih Ratu, ulah wah kaseur emutan nu lain-lain nun. Da teh aya amanat ti semah nu kasep sumun. Ulah wah ka ditampi, mangga we tampi heula nun. Cek Paman Lengser rada reuah sok sieun eta tamiang dipicieun ku putri. Nya jang naon nu kieu patut barina oge? Apa di urang ge loba ieu? Na make aya amanat sagala rupa, cing kumaha cenah? Kieu nun amanatna teh.
Derek-dek harita paman lengser nyaritakeun sagala nu diamanatkeun ku Ratu Bungsu Karmajaya. Atuh ditetek da nu kaliwat meuni imet sagala rupa amanat-amanat didugikeun ka nu geulis Nyimas Malanggirarang teh. Atuh sabada ngadenge katerangan ti paman lengser Nyimas Malanggirarang kacida gumbirana. Tuluy harita keneh make jeung seuri sagala rupa. Aduh. Nah, atunya paman. Betul mikir-mikir teuing dileutik-leutik ke pakaian sapangadeg ieu digede-gede ge tamiang sabuku. Cek kuring mah asa pabohalan da pakaian teh gede ari tamiang teh leutik. Rek diasupkeun kumaha atuh? Boro-boro kuring nu gelo ge mikir atuh paman. Pikeun we ka ditu tamiang kitu patut mah. Di urang ge da moal kurang boro-boro sabuku najan sakebon ge da moal kurang di urang ge tamiang mah. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari jebi. Estu ngahina pisan kana pangawas Ratu Bungsu Karmajaya. Paman lengser jadi bingung lantaran amanat ti Semah Kasep can tepi. Kalayan lancar sok sieun tamiang dipikeun ku Nyi Putri. Demi paman lengser ngahuleng. Harita teh atuh bari ngekeuweuk tamiang nu can ditampanan ku Ratu Emas Malanggirarang malah mah kalahkan mitah dipikeun. Anjeunna alim nampi kana tamiang sabuku teh tungtungna paman lengser ngupat dina hatena bakat ku capek hate. Oh. Aya ku kitu na Putri teh. Tu nyana teuing. Bet lobat ingkah. Licik jeung tak kabur Olo-olo jeung harak. Aku kumaha mun geus kieu ye. Teu moal hade dipikeun onangan mah. Sabab ieu teh barang amanat deui. Ceuk paman lengser bangun seunggah lantaran bingung. Kunaon tah kana hulang paman? Sigra pikeun tamiang teh. Terus burak nu merena. Teu kudu sina deukeut ka karaton lah ngewa deuleu. Ulah sina cicing di alun-alun, kuring mah moal daek narimana oge. Asa balanting make daek datang, ai teu boga pangawas mah. Nanaonan kitu make datang ka marga Cina segala rupa bejakeun kitu paman. Ieu ti kuring ge bejakeun ieu. Ceuk Ratu Emas Malanggirarang bangun kacida ambekna. Atuh paragi bari baeud socana mencerong ka paman lengser anu alum. Ih Ratu sumun. Bawi raos we sumun. Ai sumuna ulah wakawan sangki saya nama tampi ulah ieu tamiang teh lajeng kepretkeun sakumaha amanat ti Semah Kasep. Perkara bukti sareng teu nama duka teuing paman ge da teu nanggung saeta mah kumaha buktina we nun. Da kitu saya nama Ratu Emas. Coblag sa paman lengser tatagnaker. Manehna tetep panasaran hayang nyaho kana buktina sabab yakin eta tamiang sabuku teh lain barang samaneha. Da manehna ge nyaksian yen ragragna ti langit. Atuh da kapayunan Ratu Bungsu Karmajaya ragragna oge. Nyaheug atuh paman. Kuring jadi penasaran ieu namanya hayang nyaho we kana pagawean tukang sulap ti pakuan teh. Narik bukti naon kitu? Dasar tukang sulap pindah kadar tina tamiang sabuku. Moal loba eusina atuh ieu. Ratu Emas Malanggirarang tetep ngahina teu percaya kana eusina eta tamiang. Atuh paman lengser meningar geremet hatena teu panuju kana pamadegan Nyi Putri nu yakin ngahina pisan da cacak mun jinisna aya di dinya mah moal burung keheuleun asa dihina basa. Kahartos Ratu daleres atuh moalnya aya pakaian sapangadeg kudu asup kana liang tamiang sakieu nun. Nanging eta mah perhitungan manusia anu heureut pamikirna deet pangalamanana. Atuh sumun ai teu pira sumun manusia mah elmuna damun ku jalma nu luhung mah tur jembar ku panalar buat teuing moal kitu nun. Cek paman lengser semu gemes bakat ku teu panuju kana caritaan-caritaan Nyi Putri. Heueuh kajeun cik adekeun urang kepretkeun ku kuring. Nah kumaha cenah eusina nu kieu patut teh urang coba. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari melotot anjeunna ngaraos reuas ku omongan lengser bieu. Mangga nu nyangakeun. Song paman lengser mikeun tamiang sabuku. Ka Ratu Emas Malanggirarang gap ditampanan ku Nyi Putri. Memeh dikepretkeun ditelak-telak heula bangun panasaran. Nah eta tamiang teh nyaan atawa lain, tapi yakin eta teh tamiang biasa. Yakin paman? Ieu mah lain tamiang aneh atau aheng ye, sanajan pamere dewa ge da tetep we tamiang biasa. Tapi teu nanaon ketang lah. Kuring moal loba pamikir ieu tamiang rek dikepretkeun sugan bukti.
Saur Ratu Emas Malanggirarang bari ngareret heula ka Paman Lengser. Dah leres kitu nuhun. Ulah waka dipoyok atanapi dia jeleh mangga we buktoskeun heula ayeuna mah. Margi kitu sareng kieu mah kumaha engke we atuh nuhun. Da Paman ge teu terang duka kumaha buktosna mah. Cik Lengser rada teteg hatena sabab Nyi Putri teu burung nurut kana sagala omonganana. Sanggeus manah Ratu Emas Malanggirarang teteg. Anjina buleud niatna terus bae eta tamiang teh dikepretkeun dadak sakala haritar teh ngabukti pakaian sapangadeg hurung ngempur medal cahaya tina awahing ku alus matak serab du ningali malah barang celeg aya pakaian sapangadeg ge saot Nyi Putri meuni buncelik bakat ku leuwas kaget jeung ampir teu percaya kana titingalianana. Malah Paman Lengser saruah colohok bengong mata simeuteun. Colohok ngemang kadu reuwas nempo pakaian sapangadeg anu sakitu hurungna. Euleuh Paman, nah geuning bisa bukti pakaian aralus pisan Paman. Ieu mata kami nepi ka serab nempo pakaian. Mata kami molotot teu bisa dikiceupkeun ieu. Pangiceupkeun atuh Paman. Saur Ratu Emas Malanggirarang setengah ngajerit lantaran kaget bet ujug-ujug aya pakaian anu sakitu hurung ngempurna sedengkeun samemehna mah eta tamiang teh dihina ku dirina. Para mitra anu mulia, atuh Paman Lengser harita padang dipentaan tulung ku Nyi Putri Malanggirarang teh. Harita Paman Lengser ngajawab, waduh, borong-borong ngiceupkeun panon batur nuhun. Mata kuring ge kiceupkeun aja. Tema Paman Lengser nyarita jadi kasar jeung tegeug kawas nu robah adat kasima ku pakaian nu hurung herang, hurung layungan matak serab nu nempona. Aduh Paman, ieu mah ku matak serab, mata kaget. Horeng geus bukti pakaian sapangadeg. Meuni alus kieu Paman, meujeuna jiga namanya dikuring. Sabab beuni sakieu alusna. Ratu Emas Malanggirarang meuni gigisik bakat ku hayang bisa ngiceup curut urut colohok bengong kasima ku pakaian. Nya eta mah sunya ngakeun we atuh da geuning teu ngabohong Ratu Bungsu ti Pakuan teh nuhun. Yakin bukti kalayan hade jeung payus. Omat ulah rek dihina deui, ulah dipoyok. Tak geuning kitu buktina ge nuhun. Temal Paman Lengser bangun kacida pisan lugina hatena lantaran tetela Ratu Bungsu Karmajaya teh luhung jeung sakti. Nya bener Paman. Ayeuna mah geus kaharti pisan ku kuring teh. Horeng sakti ieu tamiang teh nya. Dan ajan leutik ge bisa ngabijilkeun barang nu sakieu hadena. Mun kitu mah yakin atuh lain tamiang samanea ieu teh meureun nya. Saur Ratu Emas Malanggirarang ayeuna mah ngaku kana kasaktian Ratu Bungsu Karmajaya nu geus hasil ngabuktikeun pamundut Nyi Putri teh. Sung kitu sung. Janten sun. Eta mah sun. Janten kitu sanes tamiang samanea nu nanging sumun tamiang ti kahyangan. Kagungan para dewata sumun tamiang dua manea teh rupina mah sun kitu. Rupi salajengna bagile kumaha ieu teh nah katampi atanapi henteu. Sun raksukan teh mangga tu geura cobian geura putuskeun anu tangtos sun. Supados sun Paman tiasa laporan nun kanu kasep semah teh. Upami tos bukti kalayan katampi urang gagancangan kawin cenah. Malum tos sabar panginten nuhun. Cik Paman Lengser bari melong manehna ge gede hate jeung geus teu sabar. Heulaanan Paman, ieu pakaian teh kukuring rek dipariksa heula. Nah cukup atawa moal dikuring. Urang ajarannya ngamah puguh. Wal Ratu Emas Malanggirarang bari terus nyanak eta anggoan sarta harita keneh diparios kalayan apik. Ku Paman Lengser di Bandungan apik naker diteuteup jiga nu hayang sidik. Tetela eta pakaian teh meujeuna pisan di Nyi Putri sarta katampi ku Nyi Putri pok anjeunna ngalahir. Aduh Paman, ieu pakaian teh meuni katampi kateda pisan.
Paman tak nya anu dipikahayang kukuring teh nu herang jeung mata kaling labatur nepi ka hurung layungan medal cahya jeung geura saurkeun ka Ratu Bungsu Karmajaya pakaian teh katarima kitu katampi pisan kukuring. Nya nuhun atuh Nyi Mas. Paman ge ngilu bagja ari katampi manun. Keun urang duwikeun ka Ratu Bungsu Karmajaya. Yen anggoan parantos katampi kitu. Nu hartos napang lamar ditampi saluyu serengjang dina ti payu nun. Saur Paman Lengser bari marahmai. Manehna ngarasa bagja ngadenge kitu teh. Nyangkana mah geus rengse tepi kadinya tapi teu nyana kapalai putri teh teu cukup nepi ka kitu. Sababasa ngadangu caritaan Paman Lengser teh meni rikap nempas bangun reuwas. Keheulaanan Paman. Ulah gancang teuing manis, kudu pait heula ye. Ieu pakaian memang katarima ku kuring. Sabab saluyu jeung kahayangnya kuring. Nya nu kieu pisan nu dicita-cita ku kuring teh. Tapi perkara kawin mah keheula atuh ieu belaun suhu teuing Paman. Paman Lengser beuki colohok bengong parawargi sadaya. Teu nyana bakal narima jawaban kitu. Sabab disangkana mah moal kitu jadina da ceuk pamikirna geus cukup. Geus 2 kali dicumponan pamunutna ku Ratu Bungsu Karmajaya. Oh, kumaha ieu teh nun sun. Aduh. Rada teu ngalalar tos Paman teh Nyi Mas. Na teu lepat nyarios nun. Pait naon deui sumuna kapan tos dicumponan pamunut ku Semah Kasep teh nun. Cek Paman Lengser. Bari neuteub seukeut kadunungan hate kebeku kaheran. Keheula urusan kawin mah pandeuri Paman. Ayeuna mah kudu pait heula, pait kudu ku pamenta kuring. Sabab aya keneh pamenta kuring anu kudu dicumponan ku Ratu Bungsu Karmajaya, tak kitu Paman. Jadi ulah karurusuhan ieu ngajak kawin mah. Sabab can rengse ieu teh. Saur Ratu Emas Malanggi Rarang jigana teh teu riuk-riuk paroman beuki marahmai. Tapi teu katara ngandung kabungah. Ieu mah kalah ngalangkang jiwa sarakah. Dibere sajengkal hayang sasiku. Bukti sasiku hayang sadeupa geus sadeupa ngenta deui siga nu taya kaseubehan. Na kumaha ieu teh atuh nun? Apaan sun Paman teh isi nyanggemkeunana atuh sok sieun dibenuan ku tamu ti Pakuan. Menang bebenon ti Pajajaran. Isin atuh Paman teh isin. Pasti beungeut Paman teh eraeun nun. Cek Paman Lengser bari ngusapan beungeut manehna ngarasa seunggah rek dititah nepikeun pamunut putri. Sabab geus tangtu Ratu Bungsu Karmajaya bakal bendu. Geus kasawang pi amaraheunana. His, Paman? Ye? Pan Paman teh utusan? Salirana kudu nurut kana parentah ti kuring. Mun teu nurut goreng, hartina baha ka ratu. Saur Ratu Emas Malanggi Rarang jiga nu bendu ka Paman Lengser. Ih, sanes kitu Ratu Emas da perkawis eta mah kahartos ku si Paman teh nun. Da puguh Paman teh Lengser nanging sing emut pamunut teh kedaya watesna. Ulah murdul kitu jiga kokomoan. Eta mah untung meja mana sabar da cacakan mun lain menak ti Pajajaran mah buat geus ngacir bari ditiung iket sun. Moal daekeun. Ngawaro kana pamunut salira. Cek Paman Lengser. Meni teu euleum-euleum manehna ngarasa kurang panuju kana pamunut Nyi Putri anu ngabudul kawastaya eureuna. Hilir anu angkleung-angkleungan anu palid teh parawargi tapi Ratu Emas Malanggi Rarang teh ratu. Anu kahayangna teu beunang dipungpang. Moal aya nu bisa ngahalangan boro-boro ku sifat Lengser najan rakana ge sok maksa ngalawan teu nurut kana papatah. Keun bae Paman, urusan eta mah jamak we da lalaki. Ye, apa aya paribasa? Awewe mah moal cari ka Batawi ye, tapi awewe mah carina ge ka lalaki. Taina geus aya lalakina. Yen urusan kawin mah pandeuri kitu, kudu pait heula ayeuna mah sabab kuring aya di pamenta. Saur Ratu Emas Malanggi Rarang meni keukeuh peuteukeuh dina pamadeganana. Nya mah enggak atuh ari kitu mah nun lah, sabab Paman mah teu bisa nolak kana kapalai salira teh. Nanging naon deui atuh pamunut teh mangga geura saurkeun ku Paman bari ditepikeun sun ka Ratu Bungsu Karmajaya nu gagah sakti mandraguna nun. Cek Paman Lengser jiga nu nyungkun. Panon melong ka Ratu Emas Malanggi Rarang hate teu pati mikeun da loba pisan kahariwang. Para mitra anu mulya.
atuh sabada paman lengser nyarita kitu harita ge Malanggi Rarang nyarita deui tah syukur kudu kitu paman syukur lantaran paman teh moal aya nu ngabenduan da puguh sifatna ge utusan ye mun aya nanaon makeun we kuring nu tanggung jawab mah pokona mah paman mah geura ngajalankeun sakabeh parentah kuring ulah aya nu diliwat ulah rek kagok atawa asa-asa mun ayeuna mah para mitra paman lengser teh humas humas paman lengser teh aduh ya. Jadi lengser jadi humas sumuhun mangga atuh mangga sun cekeng ge mangga bade didugikeun ka Syekh Mahmud tema paman lengser tegas geus hayang nyaho kana pamunutna putri syukur ari kitu mah kuring teteg ngabejakeunana kieu ye paman lengser nu dipentak kuring teh nya kahiji ali sapasang geus cumpon kadua pakaian sapandega nu aheng teh geus bukti ayeuna kari katilu kuring menta dipangdamalkeun nagara nu anyar kitu tapa menta kuring teh nagara anyar amuing batin teuing nah palai kumaha atuh Ratu Emas teh asa kabina-bina teuing na teh kudu parantos aya pan teu cekap sakieu ge teu kacalikan apan ieu sakieu legana daerah marga Cina teh nu paman lengser ngengklokan kawas reuwas ngadenge pamunut Ratu Emas Malanggi Rarang anu tohaganaker anu nganje paman bisi salah ngabejakeun ka ratu bungsunya kuring teh hayang nagara anyar anu enahna jeung agrengna leuwih tina anu ayeuna gedong papak gedong HD Bale Bandung Kinatur Jatina Jati Kabuyutan Sanghyang Jati Jajar Biranuar di Bungur beres tas sakitu pamenta kuring nu katilu omat sing agreng sing enah sing alus jeung sagala pamenta kuring sagala nyampak ulah aya nu kakurang katut eusina cik kumaha apal paman kade ulah salah ngabejakeunana ye sababun salah bakal cilaka moal bukti sakumaha nu dicita-citakeun ku kuring saur Ratu Emas Malanggi Rarang para mitra sadaya meuni capetang naker nataan teh nyebutan pamunut anu beuki gede wae tapi mung hanya kal waktosna kabujeng Syekh